bah ayeuna dek medar di video anu enggak margi lamun sekali video mah mau katagihan tah lamun hayang katagihan kumaha tuluyna video abah amang teh amang Tajudin teh tah wabah rek dituluikeun tuh tingali palih kaler palih kulon tingali ayeuna mah tuh di daerah dieu teh pasti Japati teh langsung gunung anu sakieu ngecegir teh di tanaman tomat di tanaman cabe tuh tinggalan itu anu masih kena yuk nuju di doseran ya aya tah gunung sana manusia mah dah mau aya perkara anu teu cukup kurang keneh wae gunung anu sakitu luhurna ge ditebas we di doseran matak matak dunya teh geus dor di ditu dor di dieu bencana alam teh geus longsor mah geus mah geus banjir mah kulantaran gunung anu sakitu luhur ditebas tah ieu teh akibat dunya geus berat ku dosa nya ku dosa tah ngan kari tumampa we ganjaranana kari tumampa ya ganjaranana tah dabongan ciptaan Allah teh diruksak-ruksak ku manusia keneh da manusia mah ngalat cukup ti hiji hayang dua ti dua hayang tilu wah ai mah pagawe mah nah humacuk anu nitah dah boga buruhan da eta mah anu nebasna mah nu ieuna nu buburuhna dan boga doserna mah urang eungeun urang asing lobana mah tinggal anu ai pagawe nu sia mah dah sakola tinggi-tinggi teh yang jadi pegawai nu jadi di doser menjadi pengemudi mobil menjadi pilot suur manusia mah dah hayang boga buruhan tak buruhan mah tergantung pagawean tinggalan ku wargi-wargi kudu dudur tingali tuh gunung belah ditu meni eces jentre ku abah ditunjukkeun tuh ngan abah mah moal nepi ka ditu lamun ka ditu mah abah capena dia geus atok-atokan ka luhur oge saking capena komomo ayeuna ditebas ku abah kali itu dipapa dijelajah wah mah kuat meureunnan wargi-wargi upami hayang terang kawasan gunung anu aya di Pasir Japati teh ieu teh ngaranna Gunung Mandalawangi bieu ge ditemongkeun ku abah kebon kopi meni nebah atuh kurmajuhna meuhpeuy ngan masih harejo keneh tinggalan tinggal belah ditu gunung anu ngacegir ayeuna mah di gunung-gunung teh jelema anu teu boga mah meukeun ka nempatan tanah nu murah tos di tanahna nu akutan ka jalan tol jadi akutan ka nyaur perumahan teras weh di sian pemukiman tingali pemukiman katingali pisan ku abah aya di gunung pantas rek anu rek kakunan ku longsor kuna moderi Cisarua di Pasir Langu di saneatanana cicing dina gawe lamun aya longsor langsung karuang da longsor da bongan nah jelema mah kudu mada abah ge saneat abah teh keur nyaneat pikiranna sugan we terkabul cita-cita abah amun terkabul alhamdulillah moal lebar abah teh ayeuna abah rek apuk-apukan rek mode cara anu sanes wah dibagi-bagi duit di mana tuh abah mah da jelema teu gaduh ieu ge ka dieu ge maksakeun abah teh kahadirin ka dulur ka baraya upami bener-bener ka abahnya sok follow sok subscribe sok ikuti abah mah ngomong abah mah hiji tontonan sing jadi tuntunan kanya neng kanya bapak kanya ibu pemuda pemudi ku abah bari ngagandongkeun leungeun oge lain abah ngagandong puyuh abah teh ngagandongkeun capek tuh si dakep si mutu mah abah tuh tingali emprak-eprakan urang munajat teh ka Allah mun atak di kubur ge can bener ibadahna abah teh salat asar ayeuna can salat asar makanya ayeuna jam sabaraha ieu jang tinggalan hayu orang pulang ayeuna mah capek kikieuan wae eta tadi abah teh alhamdulillah geuningan geus meunang video aya 10na mudah-mudahan we engke malah lebetkeun jang kana Facebookan kana TikTokan mata ka wargi-wargi engke dina Facebookan tempo abah erek ieu arek ditutup wae wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah wal barokah ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.